Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamiarsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 68. Carpon anu beris kapidangkeun dina dangat ayana ieu teh tina kolom pangalaman para mitra. Judul anu kahiji nyaeta katohyan tapi titik-titik. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Saluyu jeung program SSB nu diwancahan supaya seubeuh beuteung nya kuring sapara kanca ngadegkeun hiji perkumpulan band mokaha sok loba nu manggil da malah kadangkala lain seubeuh bae tapi balaka comrang deui alias berkat menang anggotana kabeh babaturan ti Padi Sentra ayeuna mah Pertani ngan henteu ari dingaranan band Padi Sentra mah bisi resmi teuing. Kacaritakeun dina hiji waktu band kuring aya nu manggil ku hiji sakola pikeun ngareah-reah samena ngan hanjakal kudu ngagembrungna berang lain penting jadi waktu dinas kabeh neangan akal kumaha jalana sangkan poe eta bisa bolos ti pagawean moal nya ari terus terang onaman ka kepala katurug-turug eta kang kepala taya pisan perhatian anak kana kesenian teh ari kana ondangan sararea hayang nya akhirna kulantaran di pikiran teh boga jalan kieu kuring sapara kanca bebeja ka kepala rek turni ka Cianu dadakuna mah rek operasi nagihan kacaritakeun ku kang kepala di idinan gancang wae indit ka sakola nu keur samen teh alat-alat mah geus ti heula diangkutna ku titahan paguruna kuring sapara kanca estu maceuh pisan beraksi teh bakuna mah eta loba nu herang-herang tapi pohara ngagabagna waktu keur ngalagu itu saha dina Wirahmat Twist palebah itu saha nungtun munding digantelan sapu tangan itu saha nu garinding sing horeng la ngalagu teu dituluykeun lantaran ku kabeh katenjo kang kepala datang beuh ceuk hate katohyan ieu bebeja rek turni kaprogo keur ngagembrung tapi kuring sapara kanca teu beak akal gancang lagu diputerkeun tina lagu itu saha kana lagu Mars SSB jeung lagu Padi Sentra ku Wirahmat Jazz kumaha akhirna nya digelendang bae ku kang kepala teh waktu kuring sapara kanca ngantor deui isukna ngan teu pohara lantaran eta cenah katulungan kudu meh nembangkeun lagu Padi Sentra dan nya ti harita Padi Sentra beuki populer beuki loba nu daratang rek ngiridit tama cenah ieu pamiarsa S Wisma Sastra Padi Sentra Jampang Kulon. Judul anu saterasna nyaeta Tungtungna ku Peta. Angkeuhan teu salempang bae nya baka RRT teh lantaran kuring geus diajar basa kuo ieu malah boga kamusna sagala nu bisa dibuka di mana perlu tapi barang nepi ka wates Hongkong RRT bet jadi hemeng dumeh basa Tionghoa kuring teu kahalartieun si horeng geuning basa nu diaji ku kuring teh ngan salah sahiji basa wewengkon di ditu sajaba ti beda kecap-kecapna cara ngucapkeunna ge bisa ngabedakeun harti kecap seperti nu rek dicaritakeun ieu di handap harita rek sasarap di salah sahiji hotel di Peking babaturan kabehanana aya tujuan kabeh teu bisa nyarita basa Tionghoa ari sarapan teh sangu goreng kawas urang bae rupana mah ngan barang diasaan bet kurang uyah kudu menta uyah ye cek hate gancang kuring muka kamus dina kamus ditulis yen basa Tionghoa na uyah teh yen sanggeus kitu gancang kuring ngagupayan salah saurang juru laden yen omong kuring ka manehna ngartieun taksiran mah da gancang indit bari unggut-unggutan tapi inditna bet dilapisan kuring heran piraku di restoran eta eueuh uyah mah ari jebul
Eta si juru Raden teh geuning lain mawa uyah, kalah ka mawa rokok jeung karekanana. Tuluy ku kuring diterangkeun ku peta yen maksud teh menta uyah lain menta rokok. Juru Raden teh akhirna ngartieun, pokna bari seuri. Yen ngomongna kitu teh bari lumpat ka dapur. Mana horeng lamun ngucapkeun anak pondok yen teh hartina rokok, tapi upama dipanjangkeun dilentong cianjurkeun hartina uyah, tetela teu babari diajar basa deungeun teh. Ngan nu pasti kahalartieunana di mana-mana sigana ngan ukur ku peta. Tamat cenah pamirsa. Moh Ahyar di Buah Batu nomor 16 Bandung. Judul anu saterasna nyaeta balik deui ka urut. Kuring teh kaasup salah saurang pagawean negeri jadi guru. Dina zaman ayeuna gaji teh bororaah nyukupan dahar sabulaneun. Mahi keur 10 poen oge geus kaasup pinter ngaturna. Kulantaran kitu atuh kudu neangan pausahaan sejen keur nyocokan kakuranganana. Tah lebah dieuna anu jadi persoalan sulit teh. Ari rek ngabeca sieun teu laku alias moal aya nu nyewa, da meureun terarangeun kuring guru kawantu kuring cicing di kota leutik. Ari rek buburuh macul atawa nanggung teu bisa, rek dagang teu boga modal, tapi tetep satekah pola neangan pausahaan sejen mah. Nya anu rada babari teh jadi tukang catut, teu kudu ngamodal jeung teu kudu era, teu pindo gawe terus bae kuring jadi tukang catut. Kabeneran pisan aya tatangga rek ngajual radio kalawan harga Rp20.000. Nya terus ku kuring ditatawarkeun ka kawawuhan atawa ngahaja neangan nu butuhan radio, hargana ditaikeun jadi Rp23.000. Dina hiji poe kuring katatamuan ku batur sakantor, terus bae ku kuring dibagiakeun serta ditanya, "Aya naon euy, tara-tara ti sasari?" Eta aya picaritaeun perkara jual beli radio. Radio geus teu bae kuring kana pibatieun anu Rp3.000 teh. Perkara radio kumaha ceuk kuring. Pajar si laing jadi makelar ayeuna mah cing pangjualkeun radio murah hargana mah ngan Rp30.000. Hate kuring nu bungah bakal menang untung teh ngaradak jadi pewat, tapi kajian sugahan ti dieu menang untung deui. Radio merek naon jeung sabaraha ban? Nya tuluy ku manehna diterangkeun nomerna jeung sagala rupana. Kuring kacida kagetna sabab eta radio teh sarua pisan jeung radio tatangga kuring anu ku kuring keur ditatawarkeun teh. Ari dipapai bet bener bae radio eta keneh. Jadi ti kuring ditawarkeun ka jalma ka hiji, ti jalma ka hiji ditawarkeun deui ka jalma kadua, jeung saterusna nepi ka batur sakantor kuring teh. Antukna balik deui bae ka kuring kalawan hargana geus luhur, gagal deui bae jadi tukang catut teh. Tungtungna anggar keneh hirup teh alias tutup lobang kali lobang. Tamat cenah ieu pamirsa, Sutisna SKN Sumedang. Judul anu saterasna kumaha putusan wasit. Kulantaran dina kasewelasan kuring dipiluan ku Udit nyaeta hiji tukang main bal nu pinter pisan ulina. Kasawelasan musuh jiga nama pohara rarentageunana soak meureun ceuk basa kiwari mah. Barang prung oge pihak lawan katembong bangun nu ngawani-wani maneh, kapaksa dumeh disurakan ku nu lalajo ku bobotohna. Kira tarung geus satengah jam surilit disada, pihak lawan pirikik lantaran bal rek asup ditepak ku kibek kudu dihukum 12 pas. Ki wasit nyekal bal tuluy ngalengkah 12 lengkah, sok bal teh diteundeun dina taneuh nu ngadadak menang nyirian harita. Ari nu kagiliran nyepak nurutkeun putusan babaturan, tayalian Udit pisan nu dipikasieun ku lawan teh, lantaran yakin lamun disepak ku manehna mah tangtu asupna. Kacaritakeun Udit geus taki-taki ngawahan 3-4 lengkah ka tukang, tit surilit disada. Sirintil Udit ngadeukeutan bal, beng ditajong satekarna, nah ari ces teh bal bitu. Atuh teu tepi-tepi acan kana lawanggul, tayohna ku tarik-tarikna najong. Ki wasit ngahulang kajadian kitu kakara karandapan ku manehna mah nepi ka teu bisa mutus. Ti pihak kuring jeung pihak lawan ngayakeun hojah,
Cek pihak kuring kudu sakali deui 12 pas ganti bal. Cek pihak lawan teu bisa penalti gesah. Tungtungna parea-area omong meh garelut. Kapaksa akhirna pisan mah bubar, hasilna tetap 0-0. Tamat deui ya pemirsa, ieu kitu nanti Tepi Pustaka Mekar Cipanas. Judul anu saterasna nyaeta Gehgeran. Nurek dicaritakeun teh pangalaman batur kuring sakantor. Nepi ka ieu carita ditulis maranehanana geus boga bati 5. Pareng dina keur nyusuan nu bungsu dak dumadak pamajikanana ka Tarajang Gering henteu bisa nyusuan ari lantaran kemelfona ngabagel. Ngadak-ngadak mengpetan atuh caina teu daek bijil. Budakna beurang peuting ngear bae ceurik. Tuluy badami jeung salakina ACC weh rek tatamba ka dokter. Sanggeus dipariksa, diagnosana kudu dioperasi. Mimitina mah pamajikanana embungeun lantaran paur. Tapi kulantaran kapikir eueuh deui jalan sejen, nya kapaksa ngaluas-luas maneh. Terus wae dibehandle nepi ka beres teu sakara-kara. Sanggeus pamajikanana anggeus bet salakina gehgeran hayang milu dioperasi. Geus lila ari boga panyakit mah malah maksud hayang dioperesina oge ti bareto mula ngan teu kaduga. Era parada nembongkeunana ari harita mah waleh ka dokter teh. Waktu ditembongkeun ujug-ujug barakatak wae dokter teh seuri. Bari ngomong, atuh ieu mah kedah dicukuran heula Kang rambutna. Nu disingseurikeun ngan ukur seuri koneng. Singgetna tret wae digundulan nepi ka beresihna. Taya salambar nu tinggaleun. Geus beresih, siat trek dikaput teu sakara-kara beres tah. Sangjikan hayang ngaheureuyan nu jadi salaki, geubat manggihan dokter. Sangkan di mana geus beres supaya dibejakeun ka salakina yen dina waktu sakitu taun ulah nyorang papanggih jeung coet. Alasanana mah bisi pegat kaputna. Kabeneran dokter teh ahli heureuy deui. Usul pasien awewe teh terus dibejakeun ka pasien lalaki. Atuh barang ngadenge omongan dokter kitu teh ngancuk cerek wae gawena, beri teu boleh gogodeg. Si salaki usul supaya mangbejakeun ka sangjikan yen teu kudu nungguan waktu tahun-tahun, pajarkeun teh cukup ukur mimingguan bae. Dokter Surti pok nyarita, atuh Kang ari tos kiat mah masing heuleut 3 poe oge moal kitu kieu ngan kade wae bisi pegat kaputna. Nu dibawa nyarita mani unggek-unggekan bari nuhun-nuhunan budina marah mai. Atuh da mana dioperasi oge. Tarangna gede sabelah. Tamat deui ya pamirsa. Ieu kitu nanti Bapak Idika Empang Wetan 14 TSM Tasikmalaya apa intanya ya TSM teh. Judul anu saterasna nyaeta Cager ku Kapiring Leutik. Geus jadi kangeunahan pikeun kuring mah. Ana diuk dina kursi sok dijungkatkeun ka hareup atawa ka tukang nepi ka awak teh rada doyong. Hal ieu mineng digeunggeureurkeun ku indung teu pantes saurna, tapi tibatan robah anggur sok ngahajakeun. Waktu kuring rek cekel gawe mencar ngumbara jauh ti kolot, ku indung rupa-rupa nasehat dibudalkeun pang-pangna dina hal tindak tanduk campur gaul. Malah perkara diuk dina kursi oge asup acara. Harita mah kuring ngajawab, mangga piwejang emak bade diestokeun pisan. Kacaritakeun kuring matuh teh di hiji randa sepuh, putrana nu araya di dinya istri wungkul. Ari putrana nu hiji deui pamegat di Bandung geus didamel. Dina hiji mangsa putrana nu di Bandung teh sumping atuh pak-pik di dapur masak itu ieu. Sanggeus tata meja makan, goloyoh bae kuring kana kursi males nu panjangna kapalang teh geuning. Estu ngareunah pisan dijungkatkeun ka tukang, cindekna poho bae kana papatah indung bareto teh. Harita nu aya di jero teh ngan si Jaka, kawasna keur sasarean da kabeh mah keur di dalapur. Lagedai kursi dijungkatkeun ka tukang, suku ditojerkeun kana panto, ari leungeun duanana disuhun dina luhureun sirah. Bakat ku nikmat panon mani peureum-peureum bae. Ari lenggak sakali deui pohara ruasna, anak guprak teh kuring labuh tina kursi. Aw, kuring ngagero tarik nakar.
lengan pakupis lantaran rokana banget ari suku rancung roroesan. Si Jaka gancang muru tapi lain buru-buru nulungan kalah kamesem bari ngabalieur leos ka dapur teu embol-embol deui. Atuh nu di dapur tadi gancang daratang deui bari cingkik-kikik. Ieu oge teu buru-buru nulungan kalah kapokna. Puas bongan sok resep lalagadayan ngahaja dieserkeun korsina ku Cece bongan bilik tos gugus tuh. Sanggeus kitu kakara kuring dihudangkeun. Nyati harita kuring tara lalagadayan dina kursi teh dages ka piring leutik bakuna mah heuheuy ku si Jaka teh. Tama cenah pamirsa ieu kintunan Ibu Titi S Jalan Stadion 162B Indramayu. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.